Naon ya di warisan ti nenek moyang aing mending geus loba debuan kieu. Urang mah awas ya. Bendera aing eueuh. Wah, bendera pusaka leungit. Baik mah kumaha poe ieu tiangna. Waduh. Bendera pusaka kuno aya di dieu yeuh. Kolot baheula mah sapat hulu digen buntut digen hulu perang jeung merdekakeun Indonesia. Mereka. Naon ya di warisan ti nenek moyang aing mending geus loba debuan kieu. Naon ya? Coba orang buka heula. Wah, bendera yeuh. Tuh, bener. Ah, kibarkeun hareupeun imah bagus ya kosna yeuh. Wah, di dia kalian ah. Aya jiwa nasionalisme di diri aing. Kumbah kotak heula, kaca heula. Kumbah dikumbah ieu mah yeuh. Bau ah. Bah. Waduh. Bendera pusaka kuno aya di dieu yeuh. Masang saha deui yeuh, salah kieu. Kuduna mah bendera pusaka mah di tiang-tiang tertinggi. Nah, jelemana di acak-acak koing cangkemos sih koing. Mau kurang pasang di tiang-tiang tertinggi. Mereka di lapan mah jadi mungkilat ya mah. Paten. Waduh, bendera aing eueuh. Wah, da makan nenek moyang aing mah. Ajadah doang ieu nu nyokot. Nah, ada warisan nenek moyang aing di lamun leungit. Aduh, bahaya ieu mah kemana nya? Jangan gua jelemana. Aduh, bela. Mana sih anjing bendera itu? Tadi tak udah mah. Serius ya, bawa puakeun gue nggak mau nyokot. Ih, pak bener juga mah. Oh, lupa sih. Anehna platuna tah. Wah, mah awina rada jore, orang dengan inalala lah. Orang dengan rada panjang, rada bagus. Kudu mantap. Ah, ini dia. Wahai sang merah putih. Kita mencari tiang dulu. Ah, iya awi ya jeung bener pusaka mantep yeuh. Mantep lah. Aduh. Sial. Aing dipitnah. Aing nyerep bendera di hantu, Pak. Bendera saya. Ade nu di dalam kemang suebnya. Ah, bodo amat bawa ah. Waduh. Bendera ka mana yuk? Aing mah bendera pusaka leungit. Baik mah kumaha poe ieu tiangna. Aduh, aing geus paling tiang geus nyokot tiang. Aduh, tiangan di mana? Aing ulin usro ulin sorangan bae si Ujang eueuh ulem kok buka mana mau ulem saya tak titik bae ieu sih anu nungguan we di dina
Woi, Beneran mang. kayaknya bendera aing tuh. Itu mang. Kau bener sia. Beneran tuh. Masalah barang berharga teh. Itu mang. Tuh. Serius ya. Serius itu. Buru, si nyeletak. Itu orang mah. Itu emang beneran naon sih? Bendera Indonesia, jiwa raga aing, cinta jasa aing ke Indonesia. Oh, Siang beneran. meren. Itu beneran tuh orang mah. Awas ya. Aduh, eta pohara Mang Sueb. Parah amat sih awak aing reuri raga. Lembe beja nek ngaragegeun mah. Apes aing kerket yuk, cilaka. Tuh. Merdeka, merdeka. Oi, hebat. Oh lah. Nang di mana eta? Hah? Nyawa yang nang manggil kebon di situ. Oh, Kunaon? itu bagus be. Sayang. Hayang lah dibere mah. Oh iya, tuh. Bagus atuh dia. Soalnya ada. Mun ya. Oh. Durung heula. Mang, naon? Nang di mana sih bendera? Nang mere urang nang resi dipal. Di Pal. Heeh. Aing ieu nang di kebon. Ah, bener. Kebon ieu aing poe ini panjer. Oh, wah ieu. Enggak satu. Ngomong mah. Wes orang tanya lah. Orang-orang matlah deh. Terus, Terus. ya bang. Cipihang na yuk, mantap yuk. Selatan yuk. Mantap ya nama, euy. Kibarlah Indonesia. Mantap lah. Wah, jika bendera aing tuh. Ada woi bendera aing. Orang tunjuk ke bendera, bang. Kita buka dia woi. 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 Naon ieu bendera aing? Woi. Naon sih ieu aing yang. Woi, naon ya? Dari ibu teh mengarip naon? Maling bendera. Itu, maling bendera. Jelasin jelas, ngumpul lah ngumpul. Taruh terus ibu teh. Naon? Bendera aing tah dipaling ku manehna. Paling. Heula, Siapa tuh di mana? manehna. Iya, Aing. itu orang mah. Tuh. Santai nang di mana ya, Bieu? Orang tadi menang budak-budak. Tuh, itu tuh budak. Wah, sama dia bro ya. Di sia. Betul budak wae ya. Kita ya cicing. Naon ieu mah kena bendera aing dipaling teh nyaho yang beureum. Teu nyaho mang urang teu nyaho. Ih. Yang di mana ieu bendera? Ah, Yang di mana? tadi urang manggil di kebon. Ini di kebon. Oh. Jelas tuh kebonna kebon saha tanya. Kebon saha? Pantes ya tadi ku aing Teu di nyaho mang kebon. urang mah iya kan urang wae. Lupa. Eta mah ya orang pengibarkeun wae ya. Intina mah ya nu mamang ieu meureun benderanya. Oh, nu aing ieu nang nenek moyang aing ieu masalahna. Teuing dikibarkeun bareng-bareng. Siap. Diapaenya? Sarem banget jadina semangatna mah ya. Kebeneran ieu ayeuna teh 17 Agustus. Boga tanggal mangkana. Boga tanggal jadi kalender. Kolot baheula mah kuat hulu digen buntut digen hulu perang jeung merdekeun Indonesia. Sia tinggal ngancamkeun ieu doang ya. Kudu semangat. Terus saya orang mundur satu langkah. Hormat. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari segenap keluarga besar Boedak Amenyoh mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju! Aduh, itu bisa saya ekspresi gitu kan? Ekspresi kaget deh ya. Tadi panjat ya. Waduh. Ngomong mau batin ce. Aduh pohon tiangna. Aduh.
Bendera kemana Pak? Gedong ya naon heula ieu raribut aya naon. Bendera aing tadi paling kumanehna. Saya ulah Balik di mah manehna. Nyaho. Di ieu sih di mah Manusia. di Sirijal. Sirijal lah. Siapa nang Sirijal?